Kunaon dari mana ya tuh? Iya ke Hah? Jadi Ah. kunaon jadi kada buku. kunaon Kang alo akang teh teh Dukanya tah. kunaon Abu mulai na motor. naon labu naon cek diuk lah diuk ke urang urut ku abah Jadi mah tuh Oh, urut aya abah tah. Ku abah. lain mimitina teh kunaon tah cing tadi Kunaon teh teh? terus lempang panggil jeung si Darwis. Jadi kumaha? oh si Darwis menantu abah Nya tah geuning eta si Darwis Apa tuh kayak Darwis? apa? Ah, lain tewak atuh apa mah? teh gelut jeung si Darwis. Di mana? Tadi itu ke Darwis. Darwis. Kan ku akang siuk kali itu si Darwisna. Olo-olo teh kuman teh. tidak sekalian hayu lah Jadi ke Bang. Kan ku angkal. Bang udah kana katu. Nya. cik Tah, urang urut ku abah. abah Abah. cik Eh. si Ma Aing, si Ma Maung, si Madi, si Macan, Kadario. Aduh. Kadario, Maung, Macan, Madi. Kade kalau Tagar lalaki, nyo lalaki atas mer. Bere ilmu na tukang. Oh, iya mah iya mah. ilmu dahar. Sampai ring beak Anak gua kowu kirim. bokina meureun ieu mah. Awak nang sadut ieu ya. Oh, Oke, angkel urang telepon heula si ieu, Nya ke. si Rojali. Gitu sok teleponan anak buah. Rojali, mana ka dieu? Katen Badarman, tah tempo si Ahok. Ieu ala akang ieu. Leungeunna potong ku si Darwis. Eta nyeri. Buru ka dieu sakedeung. Nyeri eta aduh. Sayahna jadi ge dobonganna. Kumaha ieu sari sing kieu? Saya ke telepon lepaskeun wae itu. Nah, telepon teh. Eta si Rojali, Oh, anak buah teh. anak buah ke itu. Oh, ka dia ngomongna. Erek ka dieu ieu serangan wae. Ti dieu barang ti mah geura datang ke jalan, maklum. Oh, lalaki mah kuat. Teu kawan ku awewe. Oh, Si Rojali teu awewe teh ieu mah. Atuh pangarti lah. Oh, sakumaha ieu. Daharna ge urang kumaha sapoe 2 piring. Kos sok marah boy Wah. akal. Dahar di mana Di dinya? Tara Marab. Dahar di mana dinya? Di rumah makan. Tuh, padangnya gini. Padang lawan teuing teh. Ada musikkan aing gitu. Nya, Ya pasti. musikkan ua. Ada ulah musikkan ua. Ayo si Rojali mah panggil teh. Teu ke. Nah, aduh ulah teh soranganan we. Sorangan wae pan dari barang ti imah teh lain. Geuning eta mah. Tah nih. Waalaikumsalam. Kumaha cager aja. ID-nya di mana? Kita duaan di bareng-barengkeun papagi teh. Siap. Lain siap-siap dah kudu pugu. Tos meser parabot dapur sareng sima di pasar. Nah si mah tah lalaki. Apaan aya awewe di mana? Titah mah awewe. Baturan mah si Ahong alo angkel. Siap, Kang. Main siap-siap tepugu, udah kudu bener eta ini kita sampai kapotong leungeun tatu. Apa rupana teh si Darwis teh? Bukan we nyeri. Aduh. Lain si Darwis apa teh rupana? Apa ban tadi Bener. panggih, bener. Lain foto paling mah HP. Ngana Foto heula. Salah wae dinya mah tuh. pernah bahasa eta. Ai rupa ciga bolon ai kelakuan ciga Ai bolon. kala-kala kumaha ai teh? si Darwis teh keur jeung saha eta sorangan tau urang. Sorangan bah matak wani ge ieu. Nah, sorangan-sorangan bisa eleh atuh katang si Darwis Nah mah. gitu. Ha, gitu tah. Ah. Udah lincah di Ya, budakna lincah. engko eta mah. Udah di Jago, ku Bah. abah tadi. Jago silat. Oh, da anak abah ngaranna ge da pernah ku abah Oh, paling. diajarkeun jadi moal eleh ku duaan ku tiluan mah. Jadi kumaha tuh? Nya? Oh, banyak kudu abah nu mikir tah. Ke kumaha ke? Di mana ayanakeun ku angkel disusul. Tadi itu di deket kebon tadi. Oh, hayo udah lah. Ayo erek Udah saya. erek jeung abah ka dituna. Hayo duaan lah pugu. Dia apa lupa si Darwis teh. Ah, engko apa? Apa? Apaan ku abah teh ere foto kan HP. Leungit. Nyata ku nyata jali. lagi. Tuh aja tuh. Ya, yuk lah. Nah, nih elef hiji. Iya, udah ditabrak gini. Si teh mangkat dulu ya. Si Darwis nih lilanya mulai opatnya kemana? Mas burit deh. Kumaha enak euy. Anggar aja.
Baru kene gini kata. Baru kene gini. Heeh, puguhan. Ada rese, udah obat teh. Mana? Oh, bieu teh urang teh panggih jeung si Sa anu sipit-sipit si Ahong anak buah Ujang Batman Panggil di mana? di jalan meuli obat teh terjadi pan jadina hampura Terus kumaha? nya dikede we wayahna Situ toko naon? potongkeun we leungeunna lah tuman. Jadi hiji sama Bener. Ngenam dah orang ya tuh. kalem we kuaa. Nama kieu lah, barudak geus areueuh. Bergerak duaan nya. Maneh tapi Omar kudu ngamata-matai ka imah si Abah. Gampang eta mah. Urang sieun engke anak buahna kabeh sarurun. Da ieu soalna si Ahong dipotongkeun. Aya Pasti. bahan neangan lobaan sia ieu. Pasti ngareangan. Tah, ieu mah kan pasti si Ahong teh bebeja otomatis nu lainna pasti daratang dikumpulkeun ku Ujang Batman. Ieu mah cara deui kudu diala. Heeh, bener. Hijinya awalnya. Hiji Berarti tinggal dua deui dua meureunnya. deui Macan teh. anu make topi wae si Jamal teh. Oh, si Babang itu Oh, jeung saha deui ijeunna teh anu sok di pasar wae teh. si Jali. Oh, tah tinggal eta dua eta deui wang kidal deui kede ku saya. Bener anjing. Tuh maneh. Oke, tinggal sorangan ya Dengan sorangan deui Uja Darman wang karungan. Salah. Ini Naon? Batman. Oh, Ujang Batman Badar mah metohanya. Bakat ting ku nafsu ieu. Bembornan metoha. Balik. Tapi da geus kieu mah urang kudu taki-taki. Kudu siap-siap ieu mah. Siap. Waspada we. Pasti murudul ieu anak buahna. Apa tinggal dua deui kalem lah. Ge urang cager mah yeuh. Bantuan. Mau mundur. Moal maju ulah kamu di mana-mana oge. Dah, ai mah we bisa noneangan, pasti nareangan. Anak buahna momo. Ini. Mana si Darwis ugane ngapanggih ieu. Teangan ka dieu. Ka itu eueuh ka dieu eueuh. Mata ka ieu ruko. Barudak eueuh. Teu barana jol dikasih Rojali Sumawana, jol dikasih Bang Bang Sumawana. Oh pusing kalau otak lagi aing. Sok kemana sih? Dengarlah aku suara hati ini memanggil namamu. Nah, jadi Kira aku kudu turun tangan aing sorangan. Data kalieur pisan. Amanana mangkeluk teh. ingat kabudak nu kamari si Rara. Buah-buah lope itu Itu tiga si Darwis tetepuan teh bener gitu. Nyumput aing deui lah, bukan si ketepun. di babaturan piraku terus jinyi itu ngadat di Arab Itu gitu si Darwis memang benar, tapi itu salah eta lah. Masalah minat Darman deh. Darwis eta wae ngana sia ditewak. Baik Darwisnya anu kamari nangge alo saya si Ahong. jir Ujang Batman kunaon Kang Heeh, kamari maneh nu leungeulan alo aing si Ahong. Apal teu alo saya teh. Tong loba laga. Nyatu beja si Ahong. Dibut ka alona Ujang Batman. kalem heula mang kieu santuy kieu kudu dicaritakeun mah
ngejelasin di mana narek gitu ae apa eta budak kalau ujang tekmen rek ngejelasin di naon mana tuh tumpu kalau di dieu geus potong leungeunna geus neuletan di dinya hayang kumaha ieu teh hah hayang apa terus aing kau kalem lain kalau malam bener-bener iya Kang hari yang apal mah si Ahong teh keur memotoran jeung awewe nabrak si Danu adik saya Kang itu yang cerita mah jadi inti nama balas dendam saya teh sia mah hayang kieu meureun ya hop jir ngaluarkeun jurus euy lain ngaluarkeun jurus Kang polisi itu polisi Kang tuh mana mana goblok sarjana teh lumpat sia hek silikeun ku aing hek sia diudag Darwis aing bisa mana oge moal dicingeun aing mah sia lumpat ka udah ka mana oge moal dicingeun ya Lika kakolot laki-laki teh gerumpat budak mara nipu segala coba lulus coba naon halah benang siang kayak ku aing mah aduh ripuh ya budak kau aing pernah sejali geus geus ripuh ya hayang di ieu akod kehugan ku budak di akod tuh HP ampe-ampelan eueuhna Jali, ka dieu pangujang ya, minta tolong pangakonkeun ripuh budak-budak si Darwis. Ber ka dieu. Bola kolot lompat kabur ti ka mana tah. Apa teh kuna naon? Budak si Darwis panggih bieu teh diudag ku Akang Ujang teh kali itu eta dilumpat di udag teh gitu. Nepi ka di proses tuh bakat geus-geusna. Solangan deh. Nah kunaon atuh bisa kitu Kang? Ayo urang teangan deui. Geus coba ngomong aya mah Akang akon anturkeun ka ditu teu kuat tuh lulus. Lulus sakedeung da moal ilang. Ayo. Aki-aki ge da peot Akang mah.